Rongsok. Aing maksud aing gering. Rongsok. Rongsok. Gahanek anjing, aing keur gering. Buat dia siapa aing? Rongsok. Batusan nyeri buntu oke siapa? Rongsok. Rongsok ya, ay. Bisa di mana? Ya kieu geus burit. Berat ieu deh. Mani ngopi. Aing panggil nyedar, ya aing mah. Ya aing mah, ieu nya, dengekeun ya. Pagong teh sedik. Aing ieu nya. Dan paling pengangguran, Oh, nyedar gitu nya lain cicing wae kitu mereka. Udah aing kan ngopi aing geus kabeli motor, mobil. Aing sarua teu ngasihkeun kolot. Atuh sialin gawe. Pan kota fraksi ade pecat. Udah jadi kalian lagi kos caduk geringan ampun kah bebelian gini ke babaladagan anjing ngejual ke mana? Ada dewe. Tah hayang aing mah kabel karyawan gitu. Ka mana? Ayeuna mah arek ti heula we ayeuna mah nongkrong heula sakeudeung duh capek we. Aya eta teh. Oh, coba kok gawe? Rokok teu boga anjing. Sebatang. Ya, boleh tuh. Sebatangnya lah. Beungeut mah. Gawe udung serak, kudu kabeli anjing. Heulanya sebatang. Terus kene aing anu ngangur, udud masa bungkus Teh loba duit mah rek aing gawe ngapel loba duit mah. Anjing 100. Aya teh anjing 100. Eueuh, kunaon teh eueuh? 100 lah. Eueuh. Iya, kana WA rekat wae. Cek dewek eueuh. Deka. Mending keneh ini ngajual heula dewek mah ngajual rongsok Kana balik heula ngopi Rongsok. Aing maksud aing gering. Rongsok. Aing butuh barang mana teh? Rongsok. Ganeng. Butuh barang dewek lah. Rongsok. Gahanek anjing, aing keur gering. Buat dia siapa aing? Batusan nyeri buntu oke siapa? Rongsok.